Yori Pisan. Raksa Art Production. Kebagianan lu tuh disangka-sangka lamun dipikirnya di. Ya aing ku luasna. Keun tong diganggu sina ti berau hees dina anggal kucal paragi aing yen pulo. Kedidinya ku aing aja makru guling belanja. Kumaha ke bisa angin batanghakan sore nya di. Ijo amun ya aing aja bisa ladu teh harejo kene. Urang jadi paungku duaan di. Lebah dia api ngerasa dengar tina teki. Tapi kaya nu luas micin budak. Sedangkan modal abdi mana di lembur di Ciberem. Ayang boga budak teresik na pupunjung pupunjang. Tapi kaki wari candi ijabah ke Gusti Dewa Suci. Iku luas. Lebah dia tinggal rupakan haji saringan bikin manusia. Ancar-ancar manusia di sekaluar tina perika manusiaan. Entah ngomong perika manusiaan, urang mah meureun aneh. Sugan ari batu rumah. Kieu teh teu boga rasa dosa. Iya. Tapi kekeki. Perasaan abdi mah kagak cenglas. Untung kapang itu urang coba ada di tengah laut. Nah kumaha lamun hujan gede. Atawa Kita geus garing gitu tali ari-arina. atos. Lain gitu dia keluasanan we kaparaji kudu mulian duit teh gablegah sorangan we. Manya ayeuna tuh bisa tutup udang deui. Mau kaje kaki aduh kasep. Hus. Cion berit. Atawa aki juga berit, Geus. Di pangawihkeun euy. Sok. Awih naon ki. Naon we selingan da bisa. Sok seling di ngabi. Sok. Ayun amin. Ayun, Kalau gitu bener terus. ayun amin, di ayun ayun ku sampai. Ayun amin, di ayun ayun ku sampai. Hidup gerasare di baruha teh musimpe. Hidup gerasare di baruku ate simpe. Nah itu sih lain daya nanti ngawin. Tamahan lagu nonen tong ayun aming balik ke barah bandera. Ayun di budak kebosan ayun geus pugu bosan ngadenge. Sok lagu nonen karena sebil lain resep kana lebih sunah mah. Sok kadinya. Saya sumirak. Paingan Atuh kurang leutik meureun. atuh paingan tetapi disangka hati. Gusti kagungan panyawat nulang. Teu pugu siapa nyawat nulang cenah. Betul manual angkung. Tekawak lepat sakedik Gusti babarian
bener. Terus sarupi munut lantaran hoyong pirat sareng abdi. Duh gede teh serupanana selain. Mun kitu mah Gusti teh ngarang Sareki kees bisa aja lain. Dia kalau ngodel emong mana. Karena awi teh apalan di baheula ge. Sakurang duna. ulah ditinggalkeun kinya. Itu sakapung ieu geus eat. Geus pada ngadenge mata kamari poyan kamari pisan pada ngadeg-deg di mana-mana. Ya. Yen aki boga hiji mutiara hate. Heeh, mata kayu begenya ge kitu. Aing sileung arek bagili ka masih jadi jelas lain jeung nungguan orok. Nya. Eknya abdi ka masih laki. Heuh jing. Kade. Lang hate teh meuning kana teh boga anak sakali. Tinimang boga anak kawirangkeun bari ngadariksakeun. Tapi senajan bari kitu ari hate mah keukeuh we ngapa. Sok sieun budak teh heuh da ka anak atuh kitu teh mah. Teu kula pikiran naon-naon era mah geus manggeus we ngeunah kieu lah tenang. Cenah perkara budak sugan we urang dikadarekeun ku Nu Agung. Ditakdirkeun ku Maha Suci buru-buru boga anak deui sakitu we urang mah nanda teh dari heueuh kamuga-muga mah ngalpoe peuting geus pugu ari heueuh hayang boga anak teh da moh meuni hese dihaja-haja mah Besok paur teh heueuh ngajuru di tengah jalan aspal. Pokok cenah keun bae lenglang hate tapi hate banteng wae ingat Sagelap-gelap ning uler kalungakan peti teh aya we ka anak mah. Bet orai ge sato. Tang nepi ka wani ngegel buntut nada beunang karasa nyeri. Tah, tek naon yang kabagian kabungahan oge. Geus we anu mah cicing kieu. Tah, surat kabar bacaan ulang. Supaya teu inget tingkah itu ka dieu. Heuh, ieu aya nu ramean. Rek kami marek di dieu we di juru lah. Heueuh maca-maca tong wae panon teh ka dinya di hate mangalayang we. Dipikir deui da ku mak gitu teh. Apana? Da getih urang darah urang, aya tadi mah urang teh keur nafsu we. Ngan lamun teu kitu, pada jadi anak teh, naon kitu ngeunaheun. Di hambura mah teh kitu deui da aya pare basa mati tuman batan tumal. Wah lampah teh lain dina sarakah hungkul. Tina kalakuan diri cak cenurut ka inung bapa rasa bener ceuk nyalira akhirna cilaka teh disebut sangsara jeung menderita apangih jeung neraka dunya keperieun di akhirat geus natras jadi sineratnya di dunyana bangsa kitu hirupna teu daek lumaku teu ngawarok ka ibu tungtungna mambaluh kalbu. Nah, eta nyaritaan kita parelek kitu. Kitu supaya namahan naon kitu? Namahan ka ngeunah. Umi kana mata surat kabar mah. Nah, lelaki kecaran tuh suci. Sama bisnis-bisnis sebuah bisnis kerasa. Jangan ini. Ongko tarak kemana-mana. Kita iya meureun dina temokon. Kemarin cangkeng aja. Loba teuing eta ikina cangkeng geus nyaho da. Mun karasa wae cangkeng loba teuing laang salada. Ngaruksak geus salada teh kana cangkengna teh. Ari henteu kana Raksa Art Production. Henteu dipetiskeun atuh dikulub. Henteu dikulub diseupan. Paling ngeunah dileob saheab. Ruah apana kitu. Jadi atah henteu asak henteu lah nyakrek.
Heeh, gitu bener. Dan karena cangkeng nawe ai keridaangna pugukeun teu karasa nikmat we ai salada montok ai dipelak nu kai herang dipetik-petik ala anu apik gitu. Jadi nikmatna teh sakitu we wungkul. Maaf tip ka dieu. Teu make tap-tap titip masalah kami we lagu tunghi. Aduh ilaha illallah. Nu kumaha? Aduh, manusia di alam dunia. Terus Aduh, manusia di alam dunia. Eling waspada kanu kawasa. Eling waspada kanu kawasa. terus Lamun panem terus oh deui kayak teu nahan. cek urang ge muter kasep. Saiki tipna geura. Tunggu batu, nah mendingan sih ya Allah, dak mana mah terhidang beli batu. Lah. Asetna nu aya merek asmaraan lah jeblag di dinya. Asmara rekoran. Iya, Nah, iya. iya, Nah, iya. iya. Itu tuh. Nah. Naon eta? Kapan kali, Toh, eta itu dah. cuma dangdut nih si Dartika, apa anyarnya? Ngarana mah teh, tentang harga-harga halus kana payusnya, terima gelis halus sorak, ini beresan. Berehan naonana? Ya gitu, berehan sorakna. Oh. Ari eta kasetaha? Ini dangdut kene, Dan berusaha iar, sahaliar. iar. Oh, tarik siapa yang ngomong gitu. Teu kadenge mah teu kadenge we eta make nyentak. Iar biar sih, Oh, biar si anu istina pamuharam. warta. Ya itu kayak deui. Tapi dangdut anyar nih, Saha eta? kurang itu tuh siapa? Silang. Si hulangna mana nya? Ala isi nejang ya. Oh. Jang ya. Tetakeun atuh. Jadi itu harus. Oh, batu aja. Oh, malah ge disada batuan mah. Ngomong-ngomong nih, ting ngimpi, ting riwan. Itu ting tadi teh. Kira aku sarut mah ya sama itu. Oh, cahaya. Saha? Bawa ka jero mah. Enggak bakal awas kamu jenguk Rika. Rika? Papa. Baju. Rika, Rika duga lempang. Rika maksa dunia langsung. Puluhan kilo. Nahan lapar dahaga. Papa yang tepung. Anggal. Bantah? Aku ada bantah. Sok ka ditanggul ka anggal sok. Apa? Pantau is dikunci. Pantau dikunci. Sekelang keluka. Ma. Nyanyi iya mak cuk. Panon poe tarasurup menulis. Nyawa manusia Gusti anu maha suci. Pae jeung hirup urang manuk berkahaya. Rika Eli? Di. Iya bapak. Iya bapak. Iya emak. Iya emak, bener tuh. Di HP. Di
daging Darah daging gitu maksudnya. katurunan Rika orok dilahirkan. Di porok geus lahir. Bapak teh ningali kana teh Rika di samping teh ku getih. Allahu Akbar. Uyuhan bisa kaduga malih leumpang cacak bari kudang langit. Ku perbawa owah lampah. Orok Rika di sana. Diturun di mana, Rika? Rika, diturun di mana? Allahu Akbar, budak teh geus dibalik banona. Nyai ieu mah. Tuluy kumaha Rika? Cicing lemah. Anak tentang angkal. Sok minum pula. Eutnya. Allah, anak tentang kareunhan. Anak tentang kareunhan. Orok itu bang, kuda unfakna. Jika istriku bapak, kadek, ampura, emak, nyai iya mah, yang kelami untung pak, Iya Bapak Rika. ayam di tangan, enggak, ayam di tangan, pas itu. Budak dilahirikeunna di mana? Baheuweung. Ngan aya tangkareun wahangan ngagolontot. Baheula bapak gusi. Baca aja. Jeung Mang Johan. Basah moro. Gini kami. Anu ieu batu. Dengan batu. Sakitu. Dengan santai. Di HP. Darah daging. Udah kadi. Bapak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gelis anak bapak hampura bapak. Ya Allah, nu agung. Tinggi mangga. Aya naon ieu teh? Mawi pun anak parantos tubuh Pak Haji. Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar. Sabar banget bisa punya pikiran. Mawi abis kalau dosa-dosa kalau jadi anak tuh Haji. Abis itu punya pejalan tangga kayak itu kali kita terjahana bakal balik poe. Pak Haji ge bener nyaho galagat tuh miti nama pun anak tuh. Geus urang ida bakal bisa. Ba enak ditahan barudak we supaya aya moal dikaluat ayeuna mah. Cantik kan. Sok sina karumpul we ka jero anu datang. Punten. Moal gede mah geus jero. Allah innalillahi da cinyainya nyuswana. Ya eta yang mau atulah. Tersangka budak teh. Punten. Iya terasa lebat. Da kelebet. Aja jero. Nah, makai ngelit baskom segala rupa. Ada kasih kosong daerah naon uih tidinya nganterkeun pisang di warung. Kana pisangnya jah. Nuhun innalillahi eta asetnya. Nah si nyai umur aku teh meunang nyaho. Ya Allah. Ya eta atuh mata acik nyeri oge asa dipatok heulang pisang. Jadi tali atuh bagian laki ieu mah. Dia laki nggak ini malah nanet buku. Wah,
Assalamualaikum. Oh, Cece. Cece. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu akbar. Nyai nepi ka kitu mah sing sabar we. Da kumaha geus nasib abdi meureun. Cek. Bisi eta rek dipake speaker di ditu atuh. Banyak ini maut pakai pasang speaker. Tahlil mah teh kudu make speaker atuh masih lagi tilawat Al-Qur'an. Assalamualaikum. Pak Jero. Oh, ente gini. Adi kos. Ya ugu. Pas kelabat. Saya di tas gitu teh. Kak Jero. Waktu di jalan dia sana masih nyanyi. Disangka enggak wisuan lagi ngadu kan. Wis we kos lah mah kahartieun. Cicing we dieu. Di leueut atuh banyi tuang sana. Keun. Itu mah dek di kurepkeun ayeuna atau rek di kaisupnakeun wae. Haji ayeuna we lah da teh antoseun da dulur-dulurna atuh. Jarauh mun aya kudu ngabejaan ka itu ka dieu mah. Da yaki itu. Ini udang eta we atuh. Udang barengan gawe sarareanya lawan kaliduan sararea yeuh. Oh kantenan. Kecap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak terkuring. Sedih. Mualaya jelema pangna langsana dina poe ieu. Kajebet kuring jeung pamajikan. Mah doakeun akang rek neangan orok teh. Di kamana kuring ieu. Raksa Art Production. Jang. Dieu. Adi leuweung mah. Ya? Bapak teh neangan geus capek. Sugan ujang ngadeng di mana anu manghan orok. Oh, abdi nguping teh aki-aki anu bumina ku hateup eueuh we. Dekat bumina mangkokon palikulon. Oh, kokon anu sok-sok kana morok. Muhun palikulon salit kalang udah bumi we. Eta rame-rame kami nu adeg seueur sina aya orok dukan abi adi keterangna. Nya, nuhun ya Jang. Nya. Punten. Astagfirullahaladzim ya aya sama euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, samu geuning lah. Ai cibeurang teh buku eta euy sok saya peuting da batur mata paku deui kalau teh ingan gapreh wae deui. Nah, matra ya lemet. Di barang jangan. Lain bawa nanti. Ini apa saya sama ya? Kaganggu panginten yakin di kulum. Hari kaganggu nya kaganggu nggak kumaha deh saya mah. Oh iya bang. Cai jang. Mangga. Nyali laki dia teh. Serangan baheula ke rakyat Indonesia pae di Cipawendang katingang lisung. Da usah yang nutu anapun lisung nutu. Ya itu cai nya hampura we lah. Lain teh hayang ngajamu kehalangan lagi aya pada pangjabat ka dieu ngontrol eta cenah percobaan melak pare. Dia ya ada dia. Alah budak yang di dia membuka budak pan. Kegedalah. Aduh. Aku itu bisa nyari tanah. Nah, jangan jadi.
Tang tuna ye aki teh orok menang manggih. Karena pentang karenghas di daerah Lebak Pitu. Oh, gedeng nyaho, euy. Sanyana ye orok teh Anak mana? sanes putra. Tapi incu. Beda. Coba ki atuh abdi ngajalan mangku. Heh. Duh. Incu bapak. Hidup lalaki om. Inung manegis mulang ke alam padang darabang. Inung manegis balik. Ujang sanajan budak. Sanajan orok suci sampurna. Owah lampahna inung jeung bapa hidup anu teu tanggung jawab. Leungit musnah. Bakal bertanggung jawabkeun ku bapa. Rika, tingali Rika. Anak maneh tidak lakunan bapak anu kebajana di pangku. Aki, sabaraha abdi kudu ngeluarkeun biaya duit keur lebih. Teu kudu jang aki mah, teu kuat kagagas buku aki ge. Pek wae da aki mah ibadah tarina ge. Heuh nya syukur we. Jadi ite incu meureun. Mawi ki incu abdi. Ari hinungna Dua poe anu kaliwat. Inung lagi semangat. Rika. Saha? Allahu Akbar nyusul itu aya bejana. Mana injo ai? Aduh, Gusti, anak Rika. Iya, Ma. Aki sing sabar hidup mah teu boga dosa, hidup mah suci. Gisma. Itu perlu urang ragreg Cipanon di dia. Urang mulai samping aja 3 juta dengan si aing mah teu parasaran urang gadekeun nu aya di imah naon atuh da eueun naon. Lah, aing teu parasaran. Ki. Naon anu kudu dibales budi aki. Anje perlu jang aki mah ibadah ka itu ka dieu ge ada ujang rek mesin gede we ka aki. Ibadah aki mah butuh sate ke duit. Tah ieu duit ke aki. Bakal jadi riwayat. Dilahirkeun orok mah teu boga dosa hirupna suci jeung sampurna. Tapi tina lantaran owah lampahna nu jadi bapana jeung jadi indungna. Ngajalankeun sasar anu teu meunah sabab. Akhirna kajadian indungna pae bapana kabur. Anakna anu bakal jadi maslahat di mapana. Ki geura tampak leungeun abdi kinca katuh salamat. Jang ulah disia-sia aki ka ditu lamun nganyang nemporok riwayat urang duaan. Nya Ki. Sakali deui abdi mere duit lain naon. Tanda kanyaah ka aki. Nuhun. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam jang.